Aduh, Gusti Nu Agung, ari nasib jadi awewe teh kieu isuk-isuk mending geus kudu kukumbah. Budak kayak ngising kudu diobekan. Gablek salaki molor wae. Ari mah kos batur geura usaha ka mana we atuh. Da bisa meureun kuli ngoret, kuli macul. Eta mah moal kudu make ijazah. Tong bingung-bingung jadi lalaki mah kudu rada kreatif, pinter. Ulah bisa nate geus hees we jeung hees, molor we jeung molor. Bicarakeun hayangna baheula ka teti teh menikot sagala diasongkeun nepikeun ka imah-imah ditawarkeun. Disangkana meureun urang teh tukang sok melian imah we. Nah, ringis rumah tangga. Usaha oge jadi kadul. Jangan gawe embung. Kumaha nasib rumah tangga ieu teh kos kieu wae mah. Da urang oge sarua tuh hayang kos batur jalan-jalan make emas raweuy, kongkorong, anting, gelang sagala lah pamake awewe kumaha sih. Cacakan lamun teu gede mah da barangna paling sisrakeun. Piraku aing teh kudu mangkat ka Saudi kos batur. Akhirnya mangkat ke Saudi da ulah ninganan. Da meureun main lagi nyaah meureun ka urang, teh nyaah naonna. Bingung urang oge disebut bogoh da teh henteu, disebut henteu da bogoh. Kumaha atuh Gusti tulungan abdi teh. Asa kieu-kieu teh rumah tangga teh. Geus matra diajak jalan-jalan ku salaki teh. Da pagadagana molor wae. Mun teu molornya moloran deh. Majarkeun teh baheula mah cenah keur bujangan sok Neng. Asal kersa sareng AA cenah. Engke pangabutuh Neng mah dicumponan sa. Waduh. Eta mah keur hayang we meureun ngomong kitu teh. Kali-kali geus jadi mah dengan geus kabelet anak bawa ngajak jalan-jalan. Diajak oge ulin ke Saudi. Bingung jelema zaman teh kieu hese pausahaan. Tapi meureun da ari usaha mah ka sawah ka kebon meureun da moal hese-hese teuing meureun. Eta mah pangadulan we meureun. Eta mah geus watakna kitu kadul. Da batur oge loba nu teu gara we pabrik tapi kan gara we. Gawe mah naon penting mah halal padahal mah. Atuh teu sudi gadeg, teu sudi gadag atuh. Mantuan-mantuan kukumbah, mantuan nyeuseum atuh. Ieu mah nyusup embung, ngejog embung, nyatuna beuki. Salaki macem naon kitu. Pokona mah ieu mah yakin kudu mangkat ka Saudi sugannya. Bener urang mah rek mangkat ke Saudi mah kieu-kieu teh mah. Geus capek urang teh rumah tangga teh lain satahun 2 tahun 10-an tahun. Sedangkeun pan urang teh sarua hayang kos batur. Yang pemajuan itu. Ulah pagadagan teh sapoe teh isuk-isuk kukumah, isuk-isuk nyeuseum ngobehan budak. Nyamu leuweung mun aya sangeunana ieu eueuh. Nya ratu beuki ari usaha teh sudi. Urang mah pokona marek bebejakeun bae Ajenting pasea urang marek mangkat terus minta izin, keizinan rek teu urang marek mangkat ka Saudi rek usaha ngalajuit sorangan. Di lembur mah da hese. Gua nu ngajak matik-matik acan ka urangna. Ka batur mah nya aya. Pang-pang mah teh salaki ni ampun teh. Molor wae ya Allah, bukakeun pintu hatena ya Allah. Padahal mah cek urang mah atuh gawe mah naon we atuh. Rek moe-moekeun kenteng sugan rek ngembutkeun imah. Nu penting mah gawe we. Eueuh ngajak kuli macul, pacul we sawah batur teh bae. Teh geus beres macul minta buruhna we piraku teu dibayar. Aya kebon batur koren. Kumaha teh ditahu eta we eueuh nitah mah.
yang bersih keponakan tak bayarannya nanti aku tadi bayar mau pakai harga mana. Pokoknya mah yang urang semuanya aku gede na mau lebar ku kaset na pokoknya urang mengesek mangkat tuh ya kasaudi usaha pas batur pokoknya mah hayang nyaho lamun nyaho pikieun mau wara rumah tangga baheula teh rek diwaregkeun we heula ulin nyaho pibawa langsakeun kieu mah ulin heula cina wareg urang mah karayu-rayu lalaki anu teu karuh dalena mah geus kok kawin geus budak boga tinggal usaha hungkul sanjunu lagi usaha pas batur jualan online udah bisa bora online HP na kita pangeriin bora jeung HP jeung bias ge headset ieu nasib di lembur mah bari jeung sakola di luhur pas batur mudah-mudahan ku Gusti teh sing buru-buru tersalah di mengenangkeun gawe lamun teu wae urang pokok mangkat kulit pas batur semua mikir ngaler semua mikir ngidul semua benang dicari semua benang disungkal ku halu rek mangkat pokoknya urang daek wae heng teu kajeun teu ngijinan wae mending kene geusane urang rumah tangga teh buat bebas beureun pamikiran